Cium, sepang masakan ibu. Tapi sawatara hidup unta ngalengkakeun di sejak hidup geura meuli ka Gusti Nu Maha Suci, geura bersih diri, geura kumbah tina sagala rupaning dosa. Tuh geulis ka indung anu ngandung, rahma anu ngayun, geura sumujud tumutungkul, geura mental luar pangampura. Suhunkeun jiar pangdoana, malar hidup pinanggi bagja waluya. Sabar, aya dina katerangan Pangeran mawa pangampura eta manusia. Eta manusia teh pangampura ti jadi Bapa. Kumaha kitu geulis anak ieu. Regepkeun heula ieu dangding anu mangrupi dangding. Mun mujung kudu ka indung, mujul kudu ka Bapa. Indung mah tunggu nalagayung, Bapa mah tangkal ada raja. Eta inu hidup anu teu kedat anu lantaran ayeuna hidup hagolontor rekan yang atur mikan deuk diri hidup ngalirna kitiknya salira dina pintu kaenan yang eta aya diri hidup tah dirinya pisah di ibu mama hidup anak neng gerawasuh sampai mama eta indung sampean teh ngewiskeun hiji indung sareng atau hormat hidup nya eta perlu tunggal sabahu urang sadayana anak sulukna ramun lima nyarukut Islam agama menjadi tetembur urang sadayana tos sakigigir gede eta tos kapal jaga anuna disimpan di bangkonane ini ada maju sekali so sampai mana sana dilak seprot tu parfum neng surga teh ada
Allah hidup geus anak hidup berhormat punya aku kasbak udah bersumpah kau hidup kecil artinya kuis rumah suci kira minta pangapura kesan bukan lembaran anak sok neng mulur neng sok cium sepang masakan ibu tuan putra mama kapun terdiri abi keratampi kita nyuton abi rumah jalan alam waktu dosa cacang tiasa kena kumang abi abi nampi karena rekayasa-kanya abang anu para ragu ke diri abi jangan sok rangkul mana banget tos rangkul mama sok rangkul gelis anak hidup di anak mama malah pegatkannya asal jangan hidup ayah nurut sama bukanya dan hidup tetap anak mama anak sok mama ikhlas hidup jauh di hati jam bulan 14 tegelut temalin beral hidup doa ku mama kamu hidup lu mampu doa mama selamat menyenang mukia ayah kebahagiaan amin cak neng sok apa di payungan di apa tinggal tetepul apa sok tetepul apa pamuntuna tak eta ramah hidup anu kelantaran keun ayeuna hidup anu ngatika diri tilu tika diri hidup lebih ke ayeuna hidup aya dina alam kadewasaan segera wasumba sampai anak hidup geras suhung kedua anak ramah hidup anak kita cocok cara kayak masukan ilapi neng anu masih pada tangkonan sok angkat canak sampai apa semprot ke parfum sok neng untuk apa sok suku kesampai apa bener cetongan masakan apa nanggakeun panyukum abi apa hapunten diri abi teh putra apa kedah kasih abi nyawa iwati ke apa anu bikanya ahli dikadeudeuk ka diri abi nampi kana naon bikanya asal kadeudeuk kira rangkul apa nak gelis sok rangkul gelis anak apa jep hidup dihampura ku apa nah apa ngerasa bagja sakamari hidup di air ke eong hidup penuh patah diburuan jeung batu-batu hidup asa teu karasa geuning ayeuna hidup geus dewasa sawawa malah isuk hidup yang harupan di akaran bakal nambah rumah tangga beral hidup doakeun ku apa malah isuk insyaallah urang walian ku apa mudah-mudahan hidup si pinagi bagja uluna leuwih batin sawawa cak tos sok neng mama kada rangkul sok rangkul sok hapunten irai sok irai ibu kepunten ka getos mugia hapunten abi namina jalan itu putih kelepatan dosa kepuji hapunten abi doa mugia abi sing dina nanya ke ujung cak sok arai bagus ayi teteh doakeun teteh doakeun ini teteh ngomong tangga
atuh aja didoakeun ku teh Krisi ageung milikna si penyesuai teteh ku kitu doakeun ku aing dina rumah tangga teh geus kitu rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah cak sok ka nek rangkul nek ya putuh hapunten sok pilih putuh gaduh rumah tangga nek nek teh api hapun monggo berdoa nanti nek abi anjing bade akada nek doakeun abi doa cak ali kana gede sok rangkul bager nek ngabudu anak abi ti nek sang doakeun abi kana dina ngamar rumah tangga si ada kebagjaan ke diri abi si ada tina semesta lancar di sekolah sok ayeuna ngabdi jeung ka sadaya ngabdi dia sok sesali mah sadaya sok sesali mana ibu bapak sadayana birana ieu capatek enjing ada di angkadan mulai dari siang keselamatan lusur langsungnya sanes katana Gede.
Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Satacana ngalengkah ieu wayahna ibu-ibu sadayana maos dia naon teh shalawat dia sasarangan ya sok ngalengkah anu paling katuh heula. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Gaya bebas biasa sakumaha. Gaya bebas. Baris sajajar sayur. Mari baris. Bebas 1, 2, 3. Saya. Kita biasa orang yang Dipoto ratu yuk. Ita mana Ita? Nedina. Dia. Ujian. Tidak. Eta uni mana? Oke, yang depan 1, 2, 3. Baca sebentar, lihat dulu. Boleh gaya bebas bilang A 1, 2, 3. Suaranya mana sekali lagi? Oke, ready 1, 2, 3. Cakep. 1, 2, 3. Dacan, tinggal lah. Boleh gaya bebas 1, 2, 3 bebas. Terbang. Cekam. Mama sama bapak. Ayo, A. Seorang. Oke. Ini 1, 2, 3. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.